Halo, assalamualaikum, Terus dikiriman cis na. Cis naon atuh nu nyambung kanu Kamad Thohir jagisuk. Paneng rek lempang poe ieu. Ajeng aceng ge ilu. Aju kumaha nyambung naon? Hayam bae nya 20 kilonya. Atuh teh nya aja aceng hayangna kuari cenah. Atuh neng ge tadi nama endung kuari nek jagisuk bae. Hang nonton dangdut cenah pan ada dangdutan segala 2 poe eta. Dangdut ti malingping cenah grup Ciodah, CS Musik ngaranna, rame cenah mah grup Ciodah. Neng keur kieu bae keur make halis keur sadangdan. Aceng keur mandi. Soalnya aceng lamun sunatan cenah kayak bulan ruah bulan hareup hang nanggap CS Musik cenah hang nanggap Ciodah. Burungnya tos heula. Assalamualaikum. Pokoknya mah intina mah ayeuna teu sanggup be kudu balik deui nya. Abi mah nyerah be ieu mah. Sanajan nek dibere kecupan oge. Endung moal lalahan make oge kumaha. Geus depakan tumung bae ja abi keur emenya seger-gering nya muriang harita kayak golek di lapangan. Nya urang geus ripuh. Seriut hulu bae. Kumaha kitu kumaha cenah? Atuh abi pan abi keur dina kamar si Mitra pan aya kawat teh nya di dina kamar mah. Kok diusap tumung abi di kitu nya hayang make mun meusina. Cek lah ih kumaha mah mun pamajikan keur makaya eta ngangsong-ngangsong kana anak bae. Terek ceklan sakali nyeuna mah kubeuk. Ieu cek lani ih. Udah lah aya kamu tuh. Apana lagi zaman ada cagawe itu dah karunya bupat tong ditinggal duyuk beneran. Sayang. Peribahasa kalau pamajikan keur digawe tata betah jatuh kuat hangurang musik nganter-nganterkeun anak bae nya. Bapak mah cenah cari nyeklan eneng. Kumaha mah keur sibuknya. Assalamualaikum, Neng kuari keur di Lebak Siu ieu. Di Cece Salon. Lain tetep pindah tuh aya bae di Polotot masih ieu cabangna ieu buka cabang di Lebak Siu pas digigir Indomart teh ya, Indomart Lebak Siu. Ih pokona meneng mang di semua ting mumpung keur diskon 30% kuari lumayan. Atau moal naon teh nya moal naon teh gede beteng di semoting teh. Moal cenah ge aman, jalan di dahar ya obatna pan ieu kana buuk di luar obat luar kecuali meureun ditelang ku neng obatna. Neng jeger meureun orok neng pae meureun orok urang. Pokona meneng mah di semoting ieu doang bawaan orok ieu daripada ngacang ke anak nya atuh di Lebak Siu pokona mah cabang Cece Salon anu di Polotot Jojong ieu di Lebak Siu ieu mah anu digigir nomor Lebak Siu. Pokoknya kirimkan bae kana nomor rekening neng. Aing manungnya kasolihin kudu bertanggung jawab. Ditansa kasolihin ngadodotan yang mau pengal penting. Ai sugan aing mau pamajikan anak ieu. Celek ketek bok anak bok pamajikan teu boga izin karena umur. Sok hayang kanu ngora kumaha teu rupa. Tanggung jawab ku kumaha ge ai meski mareuneuh geus 2 bulan. Dites pek poe inung aing ku kumahaan. Kasolihin kinya berprinsip dewasa bae eta kasolihin ngakuna-kuna bepan kabin teu boga anak teu pamajikan ja unggal sore unggal peuting hanjang kanu abi atuh abi mah teu terima teu ikhlas terido soalna naon atuh geus hayang niat rumah tangga ieu geus niat bener jeung kasolihin tapi kunaon kasolihin ngabohongan abi atuh tanggung jawab ieu mah abi mah endungnya pokona mah tanggung jawab bae atuh abi seulol kasolihin teu geus tareh 2 bulan meureun ieu abi geus dites back atuh checklist 2 pokona mah geus ari dititah anak kitu mah ku sorangan. Tenang bae, moal aing ge moal nganyusahkeun deui kana sorangan. Geura urusan bae ku sorangan anak sorangan lah. Lajuna mah emang anak aing mah anak sorangan. Iya jadi dia mah moal karunya moalnya kana anak aing. Dia mah hayang tumbung doang dia mah hayang tumbungan aing anjing. Sijinan teh. Atuh pugu ieu nuju ngauah uih dinten ranginang ja mungkin kaungi bade di awonan ieu. Kan bade hajat. Atuh teu kieu bae lah sok aya tamu teh apanya karobok jadina sok aya angseuhkeuneun teh. Kade
Kadi ganteng. Bungsu mama. Tekanan kita ke mama kasep. Tekanan kita ke mama. Tekanan ke mamanya. Bapak, mana tadi asuh ku bapak. Bapak anaknya main slot bae. Bapak ada main slot bae. Kangen ke mamanya. Ceklan ya mama kersadang dan ulah tuh gerati can anggus tuh. Sama bapak aja dulu ya, mamanya lagi dandan dulu ya. Kemana ya, bapak majikan kersadang dan ya tarik makaya. Hayo langsung pun anak baterek sekali nyekelan anak. Ceklan heula sakeudeung dong anak iya. Ulah ku kami bae, segala kudu ku kami bae, pokoknya merek makaya mah kersadang dan geus ceklan heula jaga gerati. Ay maka bina-bina teh kata ku manek ay kan nyerikeun ay geus tadi nafkahan bae ge manggeus ya ay perang saya mah kudu dikiriman duit telok ku dia dipangabigangkeun bae diselingkuhan bae mah ay mengeri ay manggeus talak ay mah talak balikeun ay ka indung ay mah ay mah abong wari ay mah ngajerit ay mah kalakuan dia ki ay mah ngajerit lagi ay mah doang lalaki ay mah ay mah. Halo, kumana Ira rek ngiriman? Tenyaho aing teu boga duit pucih di dieu nage. Aing heueuh kumaneh mah. Teu ngartikeun di imah geus eueuh beas, eueuh sabun, eueuh sagala-gala. Anak bang Korea hayang jajan. Ih, aing kumaha nya aing ampun boga salaki. Sabar heula cih kege aing ngiriman. Kamari geus dikiriman 50.000. Ngiriman 50.000 maju kana naon zaman kuari serba mahal. Cabe bae ge sakilo 100.000. Wayahna eta mah minggu hareup teh iraha Senin teh Salasa tak kiriman ka dieu wayahna. Ja geus teu boga duit sagueng-gueng acan kami pararusing. Ieu mah kumaneh mah kamari teu balik. Mitoha muriang. Ih aing heuh. Honggeus gana ge koeng dikiriman engke. Bodo teuing lah kumaha kumaneh bae. Halo, Cih, naon? Lain, kayak aing poe Salasa ieu rek balik. Sorangan hayang naon, mesen naon sorangan. Mesen naon nya abi mah. Hang dipangmokeun ieu bae abi mah calana jerog. Ja geus teu buka calana jero-jero acan sararuek coba ge. Bari eta bae mitoha kumaneh cenah ge hayang kuping gajah jeruk salak. Itu hanya huan bae rek balik belum bakal hayang. Atuh balikeun sakali-kali aneh sorangan. Oge koeng dibawakeun ieu kuping careuh ke dibawakeun. Eta si eta kami toha doang kitu. Lain ka Jahudin balik hanteu. Ka Jahudin manampuyak pa di kontrakan teu boga duit cenah ge moal ngiriman-ngiriman acan. Geus nya cinya ka aing Salasa balik. Bari teu nanyakeun ka Jahudin. Burung arek kitu mah. Aduh Cih. Ai teu ngadengepan kumaneh mah ngakanan jengkol bae hayu dihakanan jengkol. Karasa lain nyeri kieu. Makana kudu ngadenge ka pamajikan maka samin. Aneh aing mah heueuh. Geura diuk tah. Cangkel nyeberat kudu diakod ku aing heueuh. Aduh Cih nyeri kanyut aing sia mah aduh. Udang burung. Aing nyeberat heueuh samin ka bina-bina aing mah heueuh ampun. Aing. Cih. Naon ka sami naon? Kegerawan bae naon? Aing mah unggal poe duit diberes ya mah aneh. Ai dahar jeung kurupuk, bajeng kurupuk. Aneh aing pangrasa. Atuh hayang jeung naon daharna? Aing nya teu gerenah awak ieu ka sami nu aya anu hanang-hanakeun bae ka aing he. Atuh lain pangdeula aing sia meuli kotok tadi. Cenah meuli kotok ti mana? Aneh. Atuh pan aing tadi neuleus siang ngumbah pingpingna, ngumbah sukuna. Aneh, dahar jeung kurupuk. Ngumbah pingpingna cenah ngumbah sukuna ti mana? Aing meuli kotok ge hanteu masyaallah ieu kasamin. Atuh aing sia neuleus sia tadi ngumbah pingpingna jeung sukuna. Eta mah pingping aing meureun jeung suku aing nu dikumbah meureun bating tur ieu kasamin he. Dahar masa aya na begerak kalinya gerabak gerana seubeuh kasamin ampun aing mah dasar teu gerenah.
Ho gandeng cis sing lalagaan siam aneh. Tas ti mana kumanehnya aing tas ti dinya cih tinu kajahudin ulin nek naon kitu. Nek naon cenah hatep gera dibereskeun jajalon gera dianggeuskeun kamari eta nanyakeun bogana kasamin geus beres encan nyeun hatep eta ja abi rek dipake cik abi encan Kak tinggal 1.000 deui can beres gera dianggeuskeun coba kalah kikituan bake keleueuran aneh tenang bae si cih kege dianggeuskeun aneh haliu bae haliu bae cenah mun dicangkrem ku aing masok hayang nyakar lajuna gera dianggeuskeun gera dicairkeun gera jadi duit sia makana duit bae ieu hejo hejo cenah ari geus buka duit mengenaheun ka samin boga beas boga gula boga kopi pan meureun aing heueuh aneh ieu mah ka samin gera dianggeuskeun ja batur usim hujan pan ayeuna rek dipake cenah ge heuh ke aing pung dianggeuskeun tenang cicing getek ulah nangkepan bae curug netet itu neng ke getek teu betah ari piala naon anu main bola kamari anu embean meunang nyambean aing ya Allah mana mena agra jual hayo cicing getek curug teh nyorokan Kak Samin naon naon abi nek terus terang ayeuna Kak Samin heug ulah marah terus terang naon abi main nek eureun bae meureun kitulah meureun nasib urangnya kudu saling pada sadar eureun kumaha sia abi nek eureun ayeuna jadi ibu rumah tangga nek eureun abi jadi ibu rumah tangga eureun jadi ibu rumah tangga ngomong bae siang ditalak apa dicerai ku aing kitu atuh intina mah kitu laju maksudna kunaon abi mah yang ka kota bae ayeuna mah los teuing anak jageus gede geus darewasa abi manek gawe bae ka Jakarta jadi pembantu meureun kitu ka sami nek meheran hutang intina mah abi mah daripada sia gawe ka kota eureun jadi ibu rumah tangga mending dilesingkeun ku aing daek sia dilesingkeun aing teu beuki amat embung halo kumaha ira rek balik nek naon kitu nitahan balik bae aneh sing keur digawe kumaneh mah pugu mito muriang kuari ayeuna geus 2 minggu ngagoler bae muriang kunaon cenah emak aneh aing mah hese duit muriang deui ting torek eta si eta muriang mulus beuteung kuari geus teu walakay ngagoler bae mencret eureun ngising bae laju geus dibawa berobat geus encan jatuh boga duit ieu nungguan kumaneh balik tadi nama ai atuh kumaha nya aing tapi daekeun eta dahar mah puh henteu teu daekeun dahar teu daekeun mungeun hitut daekeun hitut mah daekeun hitut mah bere bah hitut ai daekeun mah kege cager mah ieu ting torek mah edan apa aduh disebut aing biasa nage ka Samin. Iya aya naon udah makan belum? Udah tadi. Sama apa makannya? Sama engkol, sambal delan bae. Iya. Jangan terlalu banyak makan genjer ya, sama terong peher. Aing beuki ge hanteu kana terong peher. Iya, jangan banyak makan genjer, nanti kayak mitoha menjerut mulus beuteung. Mau aing teu beuki kumaha ira rek ngiriman ngiriman deui bae atuh sing geus teu boga duit si dede beuki jajan coba ge aing ngalieur heuh engke dikiriman engke heuh geus heula nya itu bos ngageroan heuh engke ulah poho ngiriman heuh awas mun teu di kiriman mau diberek ke mun balik bage heuh engke dikiriman nya heuh geus heula lain aing merada teu kaharti ka sia aneh poe ka poe minggu ka minggu waktu nu kapiceun ku aing unggal minggu duit diberean bae sia tapi eta duit teu cukup cik batur cenah sia loba hutang naon aing hayang nanya abi loba hutangna ka Samin hutang MBK hutang emok hutang mekar hutang sarsi encan meureun nu harian
Laju duitna dikamanakeun ku sia. Jauh buktina hasilna mana? Aneh aing mah. Ici geulis bujur hauk sia kabina-bina. Ulah ulah nyokotan nu kitu lieur. Aing penghasilan 100.000 teuneun ku sia 20.000 cengcelengankeun. Urang jamual cager bae meureun aya geuringna, aya kaperluanana. Kasamin. Atuh sing karunya kasalaki, sing karunya capek ngalah duit ayo hasil lah orang jeung naon moal kasamin naon kasamin ngarti meureun ngarti naon ngarti aing ngarti meureun sia masalah balik ti kota salaki aing boga kahayang deledak aing pugu keur halangan aing nage. Halangan ku naon? Halangan ku anggel meureun. Beneran keur halangan. Geura basa ku aing mun teu dibere baci moal dibelikeun celana jero deui. Disanguan teng. Disanguan ulah digorogotan kitu di tambulan. Teng. Ya temireng aing ngaheuleung badal ting torek. Ngadahar naon kitu eta atuh ngadahar tulang kotok. Ya pangeubeukeun pan sia eta mah kana tulang kotok. Si kana daging nama teu beukieun sia eta mah. Kana tulang nama resep kitu. Atuh lain nya geus burit lain geura mandi. Moal geura mandi si eta mah can beak tulang kotok nama. Sing pangabeukeunna favoritna eta. Geura mandi ceng. Geura mandi. Tih kala ngaheuleung. Naon. Difícil. Iya, kerbaran kotok kemana? Makanya udah ditinggal-tinggalkan, segera balik. Urusan kotok ongkol, dibikin apa majikan ongkol akhir nama. Bugatti. Segera balik, ajak si Ahmad kan dia ajak. Bugatti boy. Ahmad. Pura abi ngalunjaknya pokoknya mah abi minta ubar ya ka bapak kolot Mangsur ka bapak kolot Isa pokoknya mah abi minta ubar soalnya abi kapel lagi ku tulang ke saminggu teh cager-cager ku beli ongkek nyereri beung gitu bisa naleg-naleg acan abi minta ubar wayahna apa cagerkeun di abi kapel abi nya tulang dina beung abi supaya dieuweukeun atuh lain eueuh tulang aja ka abi ngalewat beung tulangan maksudnya tulang kapel na bapak kolot Mangsur ngarti meureun nya bapak kolot abi meleng ngalalak di pokoknya minta ubar geus geura. Tapi silahara teh